rahimahumullahu ta'ala sholillahi wa fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama awroda amin pastina datangkeun Allah alaika ka anjeun ayyuhal muridu wahai jalmi nu karpusul ka Allah ngadatangkeun teh al-warida kana warid al-warida kana pirang-pirang warid nu disumpingkeun ku Allah. Yutlaku dimutlakeun naon al-waridu pirang-pirang nu datang teh ta'ala netepan kana perkara yata hibu anu maparinan sa Allah bihi ka umat abdauka abdina Allah subhanahu wa ta'ala minal ulumil wahbiyati nyatana pirang-pirang ilmu nu bangsa paparin ti Allah wal anwaril irfaniyati jeung pirang-pirang cahaya kamarifatan allati anu yan sorihu nu narima jembar biha ku itu lati teh sina lati teh anwarul irfaniyah naon sadruhu dadana si jelema wa yastaniru jeung narima cahang tetapi wa yastaniru jeung bakal cahang bi aku itu lati teh naon qalbuhu manahna si jelema payaro mangka ningali si jalmi al haqqoka kana bener hakon sabener-benerna wal batila jeung jalmi teh ningali kana kabatalan batilan sabatal-batal batilan kalayan batil nu senyana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama awrada alaika al-warida angin pastina ngadatangkeun Allah ka anjeun teh maksud anjeun teh yuhal murid jelema nu karpusul ka Allah nu hoyong dina hatena mapai-mapai jalan nu diridwan ku Allah subhanahu wa ta'ala ngadatangkeun teh al-warida kana pirang-pirang paparin teh Allah masihan pirang-pirang perkara nu dilungsurkeun ku Allah ka jelema nu dikersakeun ku Allah. Jadi maksud warid-warid di dieu teh nyatana tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli asma. Jalmi
didatangkeun ku Allah jadi hatena apal kana apal Allah Subhanahu wa taala. Jalmi dibukakeun hatena dilungsuran ku Allah, rumah saya diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Eta warid. Ieu warid teh paparin ti Allah. Nu baheula urang dijag-jagan teh nyaho ieu jag-jag ti Allah. Ayeuna mah tina jag-jagna karaos Allah ngajag-jageun ka urang samudayana. Baheula urang jadi rezekian teh asa ku sawah, ku dagangan, ya, ku tatani urang samudayana. Ayeuna didatangan warid ku Allah. Ternyata nu rezekian teh yakin ngan bungkul Allah Subhanahu wa taala. Yutlaku dimutlakeun naon al-waridu nu daratang teh. Dimutlakeun paparin ti Allah teh alama yatakhifullahu bi. Netepan kana perkara nu mafarinan Allah kana itu mah abdahu ka abdina Allah. Jadi mutlak tos teu dikajidan deui mah yakin, ya, hakul yakin warid teh nyatana perkara nu masihan Allah kasih jalma. Jadi jalmi-jalmi abdahu teh sadaya nu diijinan ku Allah. Rek ulang kaler bade urang wetan kidul jeung kulon teh sadaya nu diijinan ku Allah. Asal nu ngangken abdina Allah diaku jadi abdina Allah bakal kalungsuran warid teh keur salat dibukakeun hatena. Keur ngaos dibarukakeun hatena ku Allah Subhanahu wa taala. Malih keur kasabge keur ikhtiar dibarukakeun hate rasa diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Ta Allah ngalungsuran warid teh minal ulumil wahbiyati. Nyatana pirang-pirang ilmu paparin ti Allah, pamasihan ti Allah. Istuning ieu mah Allah masihan ka jalmi nu dikersakeun ku Allah. Tamasihanana Allah kana ilmu teh kadang kucepilna katingali ku panonna diasupkeun kana manehna. Hate-hate nu teu ditutupan ku Allah. Mantap jumeneng urang di alam dunia disiapkeun hate bukakeun bilih hate urang hiji waktu maka kunci ku kangedulan urang samudayana. Bisi hate urang kagemuk ku kahoreang urang samudayana. Komo bisi ieu hate teh kahalangan ku maksiat urang samudayana. Alhamdulillah subhanallah. Jadi ilmu tos dilungsurkeun ku Allah teh asup-asup kana hate. Sanes ilmu nu goreng teh sanes ilmu teu tiasa nembus tapi wadahna nu kirang disaekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kira-kirana urang rek ya ngocorkeun cai galon dina teko anu pinu kuleutak mah rugi. Urang ge pan mikir sok sanajan galon murah ngan 4.000 5.000. Tapi ya tekona teh pinu kokotor. Teu wantun Pak. Ai kitu mah dibersihan heula ieu tekona teh dibersihan. Moal sababaraha kali dibersihanna ge. Tah ridho we jalmi teh digolontorkeun tah ngaran si ya galon nu ageng teh kana tekona alhamdulillah halal di leureutna urang samudayana. Kitu persumping tamu pasiean gelas nu kotor caian. Kiru-kiruna mangan amis teu aya ieu pait eueun. Disebut cai kopi lain ngan rupana mirip. Jika anu kitu serupa tapi tak sama adanya. Alhamdulillah subhanallah. Minal ulumil wahbiyati. Pas diraosan teh molel-lel ngeutina cai kopi cai naon. Jadi ngamadaratkeun ka baturna gitu. Ilmu ti Allah sakitu saena da bongan lungsurna ge ti Allah sakitu maha saena. Ayeuna rek ditempatkeun ku Allah kana tarang urang teh cukup. Naon sababna? Sabab dina tarang urang tos seueur teuing makhluk nu asup. Kabingung, kasusah diasupkeun kana tarang urang, kahayang urang mangrebu-rebu teh dilebetkeun kana mastaka urang samudayana. Jadi malaikat nu sumping nyanak ilmu teh rek ditempatkeun di mana cek kitu. Asugan kana hatena, diteang teh hatena leuwih ti para di mastaka. Astagfirullah, naudzubillah, subhanallah. Ngan di mana-mana tos dibersihan ku Allah manehna, majeng dibersihan ku Allah kana mastaka urang samudayana teh seueur teuing emutan ka makhluk. Tah ilmu teh rada babari ku Allah dilungsurkeun ka langkungan malaikat.
disumpingkeun kana tarayna kapaham ku hatena nyangkrung dina mana tak saur sapali pidauh Nabi urang sabudayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Rasul al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu teh di jero hate lain dina tulisan. Najan dicatat ku urang diapal-apal eta asupan hatena manautukeun. Jadi tulisan ieu mah ciri hungkul. Sapalih nu ngaran kitab Al-Hikam ieu teh kulantaran manah nu sakitu tabahur nepikeun ka dikersakeun ku Allah nyatat nu sakieu rapih. Urang boro-boro mahangna nya kagum teh urang. Ku nulisna ge ya Allah ya Rabbi. Zaman baheula coba ditiasakeun ku Allah menikeun karapihna ge leuwih ti zaman ayeuna. Urang boro-boro Arabna pan tulisan biasa geus barelo. Kumaha we lamun tulisan dibaca teh model dokter deui urang. Jadi dibere resep ku dokter teh ka hati, ai kudu boga ilmu deui mah ka hati teh. Kira-kira meureun kitu tulisan urang dina zahir nu kaluar tina panangan urang samudayana kadang-kadang di awonkeun ku Allah. Tulisanna teh garoreng. Tak kuno saya mah teu pati teuing ka hati. Kuno goreng deui bakal ka harti teh. Naudzubillah summa naudzubillah. Wal anwaril irfaniyati paparin ti Allah teh saterasna cacaang nu bangsa kamarifatan. Jadi hatena dicangan ku Allah, irfan itu jadi nyaho jelema nu baheula teu asa diurus ayeuna mah diurus ku Allah. Taku apalna urang diurus ku Allah teh teu kacangan. Usapalina ilmuna Allah subhanahu wa ta'ala. Puluh-puluh tahun urang dijumenengan ku Allah teu asa diurus ku Allah. Puluh-puluh tahun disehatan ku Allah teu asa diurus ku Allah subhanahu wa ta'ala. Puluh-puluh tahun dirijigian ku Allah teu asa Allah ngarijgianan. Sabab hate urang teu kacangan. Jadi caang dohir kieu moal tembuskan hate. Sok gentos madrasah teh ku neon super. Ya, neon teh hampir 1000 watt. Emang urang teh hayang negeri. Jadi ngan wungkul dohir ieu wungkul soca urang kacangan. Awak urang kapanasannya ku ngaran lampu nu diageungan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Malih boro-boro ting ayeuna neon jeung lampu gede. Panon poe nyolot kana tonggo urang. Keur usum corona pan urang teh moy hayu da gawena eueuh. Tacan jam 10 depan urang mencicing. Nunggangan kana nongongan kana akbar Allah nu mangrupa panon poe. Di sanghareupan ada moal kuat. Di tongongan panon poe teh beuki keheul dipanasan deui ka urang. Nyeletet kana tongong teh insyaallah jadi cager. Tapi da teu asup teh nyaangan panon poe kana hate urang. Tah caangna panon poe mangabungkul tiasa nyaangan kana jasa urang samudayana. Manah urang mah moal kacangan ku makhluk tapi kacangan ku anwaril irfaniyah. Paparin cacaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Allati yansorihu nu narima jembar allati yansorihu nu bakal jembar bihaku itu anwaril irfaniyah teh naon soluhu dadana jelema. Tadi mana dipaparinan warid ti Allah, dipaparinan ilmu nu dipasihkeun ku Allah ka urang, dicangan hatena. Cirina nu kacangan hatena, insyaallah jembar hatena. Lega hatena teh bunga salamina. Paparinan ku Allah berarti rezekina, tapi hatena dilegaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Paparinan ka nyeri ku Allah tapi hatena melega. Paparinan ku Allah cocobi balai musibah, tapi hatena mah alhamdulillah dijagi, diraksa, dilegaan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tah legana hate urang di alam dunia teh sahitungan legana ke urang di akhirat. Kan lamun rupek hate urang di dunia teh saukuran rupek ke urang di alam akhirat. Teu sakedik jelema teh hatena dirupakeun ku Allah. Usahakeun dipasian kieu musibah teu eureun-eureun, penyakit dibikeun, asa tungkep pan alam dunia.
alam dunia lagi udah jauh kan ini kejeng tungkem kena tarang masa kapungan tarang rasa jujur ka langitnya jago berarti jelemamu di paparingan musibah ku Allah tapi bisa ngapung ka langit terus saking lieur nanti jelema teu di paparingan jembar hatena ku Allah subhanahu wa ta'ala tawis teu dibere jembar ku Allah sabab hatena teu dipasian ilmu jeung teu dicangan ku Allah subhanahu wa ta'ala maka hitungan urang mah sok jembarkeun manah ku salat jembarkeun manah ku ngaji jembarkeun hate urang ku ibadah sareng taat ka Allah subhanahu wa ta'ala ta cirina teh keur hadir salat ge urang teh bungah hate cirina di mana urang asup ka majelis teh ka tempat nu aya ilmu Allah di bumi lagi keur angkat ngalengkah teh bunga gitu. Terus dihadirkeun ku Allah disumpingkeun kana tempatna karek dina pantau lagi disebut komo diasupkeun ku Allah kana tempat majelis ilmu eta sa jongjonan ngaji 1 jam 2 jam teh hatena teh kumaha nu bunga anu bunga makan pohon ngopi pohon ngudud pohon ngaleud anu gede mah eta mah teu bunga cenah astagfirullah ngaji can dimulai kopi di 2 gelas eta mah bunga rek ngopi ya ngaji karek assalamualaikum udud geus beak 3 batang eta mah bohong nya bungahna teh gitu saking bungahna bikeun ka hilap eta teh hilap teh ingat kana naon lupi nu dipayunan manehanana sabab rek mapag kana ridona Allah subhanahu wa ta'ala wa yastaniru jeung bakal can biha ku eta ulumil wahbiyah anwaril irfaniyah teh naon qalbuhu hatena jelema dicangan ku Allah maka lamun urang teu dipaparinan ngaos ku Allah teu dipaparinan urang taat jeung ibadah ku Allah keur mah salira urang poek tamah teh dipoekan ku Allah bisa kumahaeun urang ieu ke ya rek dicandakeun ku Allah bari jeung segala rupana diawonkeun ku Allah naudzubillah summa mata kudu maksakeun rek nyangan hate teh da hate sorangan pecangan manah urang samudayana sing ridho dicangan ku Allah ulah narasula ulah aral dicangan ku Allah di mana-mana jadi nadohir dicangan ku batur teh jual bunga teh komo urang nu dipoekan ku Allah urang keur dipoek ceuk dina sangkina pasti pikasieun tadina urang keur dipaparinan ya kakagetan kitu sumping batur urang paribasa mawa senter paribasa mawa baterai keur naon akang di dinya dinu poe mohon abdi teh hese balik ieu atuh ieu bareng jeung abdi cenah disorot duanana barari alhamdulillah dina nu tadi teu rudeung jadi rudeung daya batur jadi lamun aya jurig teh beureunan moal ngadahar manehna da aya pilihkeun di babaturan urang astagfirullah alhamdulillah dicangan mana tamanah caang teh ya sanes kudunya sanes ku harta urang samudayana sanes ku gagaduh urang samudayana malah sakapeung mah ieu nu dititipan ku Allah kadang-kadang moekan kana hatena naudzubillah summa naudzubillah iwal tiku ilmu iwal tiku amal iwal tiku padamelan urang nu aya dina ridona Allah nu bakal nyaangan manah urang samudayana pak dugikeun ka akhirat insyaallah amin ya Allah payaro mangka ningali si jalma al haqqo kana bener teh hakon bener nu bener katingali bener wal batila jeung ningali jelema kana batil teh batilan bener batal ieu nu bener katingali benerna nu salah katingal salahna ieu mah loba pana nu salah dimerekan ku bener jadi racun dimerekan madu aya madu merekna racun naudzubillah summa ieu hak-hak bener-bener batal-batal katingal ku hatena jadi lamun geus leumpang dina kebenaran najan aya loba nu ngaharewos teu maneh mah ngora keneh betul ngaji tek
nanaonan ngaji trek nenengan naon. Tah lamun teu kuat mah urang teu dicaangan manah ku Allah. Asa bener ieu arewos teh deui. Pikir-pikir urang ngaji 3 tahun heueuh naon buah. Dihitung-hitung teh rada beak duit teh nya ku ngaji teh cenah. Padahal beak mah ku biwir manehna dikana beuteungkeun. Lain disumbangkeun ka madrasah. Sanes dipajengkeun kana kamajengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ari saya ku sorangan mah teu tong ngitung beak gitu. Itu nanti plus eta mah ulah nyebut beak. Komo nyebut ka batu rugi gitu. Rugi ngaji teh nya mawa kopi sorangan jeung mawa leuteun sorangan. Jika dibatur pan batur mah asal hadir kopi dibere, tuang dibere isukna tah balik nanti ngegemol nya komo. Tong urang modalin tuangan nu diteangan kurang. Nu dipilari kurang mah ye candakeun ka bumi teh insyaallah teu aya sanes iwalati ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Ini neangan tuangan leupeut mah naon geus nyieun di ieu mah. Aling di ieu mah tumuli ka Majalaya. Untuk sekalian diajarkan kan rek ngaos. Kira-kira ieu pandangan maneh aya GU moal di madrasah. Wah, urang masih yakin penting mah aya. Itu sumping meleset balik deui pan era lain geus kakuke urang mah. Niatan lillahi taala sabada geuna dieuweukeun ku Allah. Jadi lillahi taala teh leheuna ku gehu tadina mah. Urang masih manteng aya tuangan teh aya tuangan. Eta sing jembar manah urang samudayana tujuan sing lempeng tong ngalitan niat urang pek beuki dinten dibere ku Allah beuki ngagedean niat urang hayang caket kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Dan ngagoda moal eureun setan mah satungtung jelema teu acan dimautan rek dipayun ti tukang dihareup nya ti tukang ti luhur ti handap. Sakuriling urang teh ditarekahan supaya urang teu nepi kana jalan nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Cigana iku setan mah urang pangan. Rada bisa jajampean. Mari di mana urang ngalimatkeun naudzubillahi minasyaiton setan teh kabur. Ngan setan asup ka jelema nu ngewaleun ka urang ngabejaan we. Nya yen salat teh salah, ngaji teh salah. Nu bisa mah eureun ngajina. Eta teh jelema tapi di jerona aya setan. Matak dibacakeun Yasin ku urang ieu teu kabur jelemana teh. Urang kaburna mah itu. Jadi ngijeu meragahu setan naudzubillah. Tak singkiat di mana dibukakeun hate ku Allah najian karek satetes, najian karek sakedik urang deui. Baik sing janten cepengan keur urang samudayana. Paribasa can pati teuing ngarti mah tong wakalire. Dan geus ngarti ge teu eureun. Nah kitu sahibna tailahi teh lain jalmi nu dipaparinan ngarti ku Allah. Geus ngarti deui nu deus ka Allah anjeun tapi dukikeun ka kiwari. Ratusan tahun anjeunna malihan pangheulana meme jamaah teh kitab heula nu datang ka madrasah. Malih nu calik nu linggih di madrasah teh kitab heula kitab anjeunna. Pan urang sajam ge balik deui. Tara betah di madrasah ieu teh aya libatna. Lamun aya libatna rada beres-beres libat insyaallah balik urang. Tong karulang di dieu. Al haqqu haqqan wal batila batilan. Jeung ningali batal teh batal. Mun aya hareuwas teu balik ngajakan kilang ras, ngaletikan kana niat jeung pamaksana urang teh katingali. Maneh mah keur mah urang teh karek hayang. Ayo digoda. Rek ngagoda mah tong kan kakara tukang hubul. Sugan ka ketua yayasan gitu goda. Ieu mah nu digoda nu karek nganyar atuh. Pan ngameh tareh ka bawah cenah jengan pinter kitu namanya. Ya Allah ya Rabbi tong ku Allah teh dibawa da moal dibawa. Wayut laku jeung dimutlakeun. Ieu warid teh ala tajallil ilahi, ala tajallil ilahi kana jelasna nu bangsa ka pangeran. Dimutlakeun warid.
ku jelasna nyaksi si jalmi rumasa diurus ku Allah. Jadi satungtung urang teh can rumaos diurus ku Allah teh urang can kapaparinan warid teh. Di warid teh mah langsung Allah maparinan ka urang. Nuker salat, nuker ibadah, nuker ngaji, nuker kasab, nuker ikhtiar. Kadang-kadang langsung dipaparinan ku Allah tajalin ilahi. Mantap aya nu kapandakeun ngaos dibukakeun ku Allah. Keur ngaji teu bisa yang dibukakeun keur salat ku Allah. Kadang-kadang ngaos jeung salat teh dibukakeun. Tapi keur anjeunna didamel alhamdulillah dibukakeun ku Allah. Mali keur didamel teh dibukakeun ku Allah. Ngan dina waktos manehna dipaparinan doraka ku Allah, kakara terbuka geuning ieu teh pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Keur dihina ku batur, dicarekan ku batur, dipitnah ku batur, kadang dia langsung engal dibuka ku Allah. Berarti panyarek batur panghina jeung fitnah anu sanes teh hikmah nama ngabukakeun hatena dabongan ku ngaji mah teu kabuka wae kitu. Dabongan ku salat mah teu kabuka wae. Sumpingan ku Allah teh masalah. Ternyata masalah mukakeun hatena Gusti karaos ku Allah. Ayeuna mah abdi hayang gede ternyata Allah mere leutik wae. Tah ageung abdi nu aya dina hate teh kahoyong abdi. Allah bade ngadohirkeun ka hayang abdi teh nu kacida goreng na mata didohirkeun ka hoyong Allah nu mere alir cek abdi ari teh. Padahal monggo Allah mun sakitu ageung insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ridu nu datang. Ieu tajalli teh alal qalbi kana hate jelema. Jadi dibere jelas jalmi nyaksi kana pangurusan Allah, rasa deket jeung Allah, rasa katingali tiap waktos ku Allah teh alal qalbi kana hate. Jadi manah urang nu di robih-robih ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, manah urang nu ditiasakeun ku Allah mapai-mapai kana takdir jeung ridona Allah Subhanahu wa taala. Ningal teh kadinya lain jasadna hungkul tapi nu bakal nu langkung dicangan ku Allah teh jasadna kacangan, hatena nu utamina mah kedah dicangan ku cahaya ilmu nanti Allah Subhanahu wa taala. Jadi baheula mah urang masalah nerapkeun. Ya, model urang keur dipaparinan tatani ku Allah, alhamdulillah hasilna teh rada ageung. Bunga kana jasad nepikeun ka lambai teh seuri. Senyum ngapoe di sawah saking bunga teh. Lain senyum lambaina hungkul parat kana hatena bunga hatena nampi kana nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Da urang pan kira-kira ieu dibatireun hampir 1 juta ngetos bunga teh. Kadang-kadang bungahna hate teh kabawa ku bungahna jasad. Nepikeun ka hese tua, hese kulun. Padahal tilu poe deui teh meunang batin teh. Kedukanya duka henteu. Leuheung mun nyawa nya. Hanas kurang tuang, hese peureum malahan kunaon akan cek bojona teh mun guring gasan kitu. Ya ingat wae tilu poe deui rek meunang bati 1 juta. Nah ya kan ti berapa ya tuh peureum da tilu poe deui lila keneh. Pangurang teh kudu diingat-ingat hayang buru-buru meunang cenah kitu. Tak maneh baturan akang ieu rada beunta teh sok nginyokeun kopi tong sare manehnya urang hubungan we tilu poe deui. Astagfirullah naudzubillah. Tilu dinten ditungguan teh eueuh dina ayana meureun satengahna. Teu tulu sebungahna teh naudzubillah summa naudzubillah. Jadi ala tajalli nilahin jari al qalbi. Tajalli nu bangsa ka pangeranan datang teh kana mana mata nu sae mah teu cekap ngomean mana teu cekap ayeuna ngomean jasadna tapi dua-duana jasadna diomean hatena ge langkung diomean ku manehna. Lamun urang ditiasakeun abdas ku Allah jasadna pek hate urang kudu diwuduan ya diwuduan ku ilmu Allah Subhanahu wa taala. Diulah ku cai biasa sanes ku ilmu teh teh keur ngabersihan hati maksud wudu teh keur ngabersihan jasad mah wudu secara farduna wudu ya nu genep teh tah hate mah piluhan ku ilmuna Allah. Sekali urang hadir teh teh keur ngabersihan manah urang samudayana nu teh mah
nya punten rada kotor insyaallah sing dibersihkeun nu tadina bersih sing dicahayaan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wa illam yusir najan teu ngarasa bihi kana itu tajalli teh saha al abdu hiji jelema ligol di basariyatihi ku banget kandalna sifat kamanusiaan najan teu ngarti teh jelema teu karasa eta tajalli ti Allah dugikeun ka teu karasa asa diurus ku Allah dugikeun ka meunang bati teh asa lain ti Allah ieu bati dugikeun ka urang jag-jag napal ti baheula asa lain Allah nu ngajag-jageunana Allah mau parinan ka bunga asa lain ti Allah nu ngabungahkeunana tah teu kapanggih Allah nu ngabungahkeun ngajag-jagan nu ngarijian ka urang samudaya teh ligol di basariyatihi ku banget kandal sifat kamanusiaan urang. Jadi sifat manusia urang teh sakitu kandalna nepikeun ka ngahalangan hatena ningali kana rububiyah Allah. Imun bahasa Sayyidina Athaillah tos ka pangkarema teh dina hate urang teh pinuh ku cucuk anu sakitu gede-gedena. Mantap disarupakeun kotor manah urang teh bi arodin dati saukin ku sacara natangeuh nu loba cucukna teh garedede anu teu leungit kadang-kadang nu teu beak dimana dikored ku sapoe kadang-kadang ngoredna urang teh cekapkeun ku Allah genep bulan mah terek teh sugan sataun urang ngored kotor nu aya dina hate urang samudaya Kang Abdi mah tos aya sataunna ieu teh ngored hate teh di majelis Al-Hikam ieu teh lah sataun gitu aya sataun teh hampir 300 poe leuwih berarti 300 kali leuwih beunang aya urang ngajina teh saminggu sakali ieu lamun sataun teh hampir 40 kalieun ngaji teh berarti urang karek 40 kali ngoredna teh eta ge leuheung mun campleng sataun aya rasa sataun aya hadir genep poe hitungan mah sataun alhamdulillah tapi hadirna genep kali can jadi setahun gitu mah ditina teh paling ge genep bulan paling ge ya Allah ya Rabbi sabulan satengah sabulan teh 4 kali hadir lamun nambahan 2 meureunan 2 minggu deui mantap aya ulah mah ditaros ku sahabatna ku rerencanganana aki-aki itu punten aki bade naros ari aki Yosua atau sabarata ari aki mah rasaan Yosua teh ngan 16 tahun anjeun hopan ya aku aki-aki 16 tahun paling tibalik meureun 61 ari aki gaduh harta sakumaha nah aki mah paling 200.000 teu boga harta palaji mah beungar cik kana matraskeun ki abdi rek naros aki boga budak sabriji nu karasa ku aki budak dengan aya hiji ya Allah ya Rabbi padahal anakna teu loba jadi dihartikeun ku si aki umur aki yang sakieu kolotna teh nu karasa dibawa ibadah mangan 16 tahun eta ge ya Allah ya Rabbi cenah cantang tunutupan dosa aki aki duit nu banyak dina pesak loba di imah loba di ATM ge pabarata tapi nu pernah kasodakohkeun teh kana jalan Allah ngan 200.000 berarti duit aki teh 200.000 budak alhamdulillah opat teh teh tilu kolot di aki can tilu ngora deui ada moal bejakeun sieun ka bitah ngan nu karasa tilu kolot tunggul kitu budak teh hiji nu getol salat nu getol ngaji nu yakin bakal ngaduakeun kaki di mana aking ke mau Gusti ya Allah ya Rabbi eta jalmi nu zaman kapungkur pimanaeun zaman ayeuna ditong bangga urang Yosua 45 tahun buat teuing urang teh karek dibere ku Allah 7 tahun eta ge loba teuing 7 tahun teh nya buat teuing karek 3 tahun satengah ditina teh urang karek balita ge karek laleng ka halu rek leumpang kana jalan nu diridwan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang asa beunghar sawah lega menang duit loba usaha maju. Kaboga urang teh paling ge
dihitung-hitung maka rek 1 juta ge gitu. Sabab nu dikaalowkeun nama 1 juta. Ta hitungan nu bakal kabawa ku urang nu dilempengkeun kana jalan ridwan ku Allah. Anapun beak nya dunia urang ka pasar ka pasir nepikeun ka warung komo ka geria hampir dina struk nanti 20 juta. Eta mah waduh hungkul. Naudzubillah summa naudzubillah. Najan teu karasa teu ngarasakeun kana eta tajalli salabdi jabi ku banget kandal sifat kamanusiaan urang. Keur mah urang geus kandal taruh nya tambih-tambih ayeuna ditambah deui. Kandalna teh neneangan batur nu munggeun salat. Betah urang jeung batur nu munggeun ngaji naudzubillah. Betah jeung batur anu kadang-kadang ngagorengkeun deui ka baturna. Betah jeung jalmi anu tersepeun kana ibadah. Jadi keur mah urang kandal tambah digedean deui. Heureuh rek maju ka Allah. Wa qad yu'abbaru jeung terkadang di tabir ya tajalin ilahin anhu ti si jalma teh bil hali kalayan tingkah. Jadi kadang dibahasakeun ya tajalil ilahi nya dipayungan si jalma teh bil hal kalayan tingkah eta si jalma. Jadi maksudna beunang ieu jalmi nu kadohirkeun nu didohirkeun ku Allah kana tajalli rumasa diurus ku Allah pek sing jadi tingkah kangge urang samudayana. Jadi nu rumasa diurus ku Allah mah keur dagang bati leutik moal pati teuing jumedad jamudud moal. Nu geus jadi tingkah nama ieu lamun tuang urang direzkian ku Allah ngan bungkul kerupuk jeung asin tuang teh moal pati teuing tangah ka luhur ningali ka handap jiga ucing. So ucing mah dibere hulu asin dicicing jiga nu ridho. Ai urang mah pan tuang jeung asinna unggul ge geus pati teuing teu ngeunah teh. Ningalian ka luhur sugan we aya sate nu murah di luhur. Urang nyepeng duit 30.000 geus luak deui. Komo mun nyekelan mapai jalan mah nya 30 dicekelan ngan panon ningalian ka jalan geus sugan aya nu murah gitu. Jadi rada katambahan 3 juta membeureun mun dihijikeun jadi 3 juta 30 jauh teuing cita-cita teh. Dicekelan ku manehna ge 30.000 ieu ngarep-ngarep batur murah 3 juta. Kan urang 30.000 itu murah-murah nepi ka imah deui. Ai urang ngarepkeun sugan aya nini nu murah duitna 3 juta. Ya Allah. Mantap nu jelema nutur-nutur nini teh keur neangan hartana nu murah. Astagfirullah. Naudzubillah summa naudzubillah. Geus puguh nutur-nutur nu ngaranna nya geus teu balik pisan. Wahada jeung ari ieu tajalli teh wa ihada teh al muradu huna nu dikarepkeun di dieu. Nu dikarepkeun teh warid. Nu dikarepkeun dina ieu kitab mah jalmi teh tina warid nu dipaparinkeun ku Allah didohirkeun kana tajalli rasa caket jeung Allah rasa dirijgian ku Allah dohir afal Allah subhanahu wa taala nu teu kapanggih salami manehna dijumenengkeun ku Allah. Naudzubillah. Litakuna supaya bukti anjeun bihi ku itu warid alaihi ka Allah waridan anjeun teh madep. Allah maparinan warid teh nya ka urang gitu. Maparinan warid ka anjeun teh maksudna litakuna bihi alaihi waridan supaya bukti anjeun ku eta warid teh ka Allah subhanahu wa taala waridan bari jeung yang hareup mayun. Di mana hati urang tos dibersihan ku Allah dilungsuran urang teh ilmu ti Allah dicangan manahna jadi madep ka Allah teh moal pati teuing hese nu teu rudeung da sidik tos dicangan hatena jadi rudeung lamun teh marek salat eueuh batur da cangan hatena asa kabaturan ku ilmuna Allah lamun ngaji komo ieu teh aya batur teh komo jauh mah alhamdulillah dihadirkeun ku Allah da hate nu nyanganna. Tapi lamun hate geus katutup mah boro-boro teuing jauh najan deukeut ge insyaallah moal pati teuing dihadirkeun ku Allah. Naudzubillah. Tang maksud Allah maparinan paparin ti Allah warid ngaranna teh supaya jalmi teh aya mukbilan madep jalmi teh Allah duhul kana asup fi hadratihi di payunan pangurusan Allah subhanahu wa taala.
Jadi tujuan nama sina asup jalmi teh, asup ka masjid, asup ka madrasah, sing bertah di masjid, sing bertah dina madrasahna Allah Subhanahu wa taala. Arah asup kana pangurusan Allah teh ulah cari cing wae di luar, naudzubillah summa naudzubillah. Terbaik luar madrasah mah teu naon. Luar madrasah teu naon-naon, padahal madrasah teh kosong keneh beureun nya. Fi hadratihi di payunan Allah wa ma'lumin jeung asup teh wa ma'lumin jeung dikanyaokeun naon anna duhula sanyana lebet pitil kal hadrah dina eta payunan pangurusan Allah la yakunu teu kabuktian ieu duhul teh illa liqalbin khalisin kecuali pikeun hate nu bersihan ku Allah. Moal aya nu bisa asup kana hadrah Allah wa ma'lumin teh jeung dikanyaokeun. Dikanyaokeun ku urang sabada urang diguar elmuna Allah sakedik meunami. Dikanyaokeun sanyana asup ka payunan pangurusan Allah teh lebet kana nyaksi apal Allah. La yakunu terbukti ieu duhul teh lalikol bin kholisin kecuali manah-manah pikeun manah-manah nu bersihan ku Allah. Jadi nu bakal ngarti kana akbar Allah teh hatena nu bersihan ku Allah. Mantap punten lamun hiji waktos urang can dibukakeun nya manah ku Allah teu kaharti ilmu lain ilmu nu goreng. Da ilmu matak dilungsurkeun ku Allah di moal goreng. Dibejakeun ya urang teu ngarti teh ka babaturan nu kira ngarti. Dimalieur ngaji. Tuh sia matakan ulah ngaji oge gitu. Abdi mah salat asa nyeri cangking komo imam lila keur babacana tuh mentak aing tara salat oge cek nu gelo. Jeung pirang-pirang tapak hiya ngarantun kabeh teh agiar jeung asar eta al-agrodu dunyawiyah. Pirang-pirang pamaksadan urang bangsa dunia. Eta disebutna teh nu disebut agiar-agiar teh tujuan urang kana dunia wasahwatin nufusi jeung pirang-pirang kahayang nu bangsa nafsu. Tujuan teu ngalempengkeun urang hatena hayang dilungsuran ridona Allah ngan mutlak urang hate teh hayang kana dunia we hayu. Ya nu aya dina tarang asup kana hatena nu dipinuhan kalayan pirang-pirang kahayang nafsu naudzubillah summa naudzubillah. Taeta hayang disalamatkeun teh kitu ku Allah. Keur dagangna Allah maparinan warid mah supaya jalmi keur dagang disalamatkeun ku Allah. Ieu jalmi keur dibere kabungah didatangan warid ku Allah keur bungahna supaya salamat ka Allah gitu. Ieu dipaparinan jalmi teh ieu kasusah ku Allah. Allah ngalungsuran warid ilmu teh. Tadi lungsuran ilmu warid ti Allah teh supaya salamat jalmi tina kasusahna balik deui ka Allah. Cik sahapi jelema teu hayang disalamatkeun ku Allah. Pan sadayana ge hayang salamet cenah. Nu aki-aki hayang salamet najan tos sepuh oge. Ya, nu dewasa hayang salamet najan geus rada kolot. Nu ngora ge sami ngarep-ngarep hayang salamet najan dibere anu keneh ku Allah. Ai budak mah tong gabahasakeun da geus disalametkeun ku Allah nya. Ieu mah antara urang tan pikeun ka kolot tujuan teh hayang salamet. Ayeuna Allah rek mere salam jalan teh ka urang. Ku ayana salat ku ayana pangaosan Allah teh tos ngaluangkeun ieu jalan pisalametkeun kang urang. Ai urang teu disorang jalan pisalametkeun. Jadi nitihna urang keur kekerebekan di lautan, urang keur teh marek tilalap di laut. Ku jalmi tanapi kuno sanes di alungan ya ban butut bari jeung eta ban bututna teh aya 5 nguriling dina beuheungna teh teu ditewak-tewak aja malah sakapeung dialung-alungkeun deui naudzubillah summa naudzubillah. Jadi Allah maparinan 5 subuh, lohor, asar, maghrib, isya teh ya mun dibahasakeun keur jelema nu kekarlepan mah dibere ban butut kuduna teh atuh ditewak salat diangge kumanehanana supaya teu palit teu ngarelep kahanap dihakan ku laut naudzubillah summa naudzubillah. Kitu lain rek nyalametkeun Allah ngawajibkeun salat teh. Nah kitu sanes ngawajibkeun Allah kana ngaji teh rek lain nyalametkeun jelema.
justru apalin Allah teh urang teh keur kirang sae tak diwajibkeun ngajina tah wajib ngaji teh keur nyalametkeun hate jelema teh. Alhamdulillah. Mongko tulungan ke karelapan. Oh gitu itu bisa ngojai di alungan ban ditajong kumaha. Tapi nu ke karelapan mah bisa najong nih kuleungeun di alungan. Lain ieu abdi mah teu butuh kana ban butut mah. Nyaho ke karelapan dibere ban butut maneh hayang naon? Hayang nasi padang cenah. Jelema lieur nepi. Abdi mah bosen jeung nasi padang dia hayang nasi bungkus cenah. Tuh anu di eta di rumah makan sederhana. Maneh mah lagu keur karelepan ingat kana beuteung lapar ini. Di pasian ban teh alimah. Lain nu kieu abdi mah hayang samsu cenah. Astagfirullah saya kumaha ngalungkeunana kalau mah ge ngalungkeun samsu. Wios da bisa newak mah dialungkeun teh bener katewakan basa. Teu minta deui korekna. Ya Allah, ai jelema gelo ditulungan teu beuki gelo. Astagfirullah, naudzubillah. Urang asa sarada percis dari waktu mah nya teh jeung kitu. Ditulungan ku Allah kadang muadana teu ieu. Jika alim keur kekerebekan diwajibkeun salatna, diwajibkeun ngajina, diwajibkeun urang milarian ridho jeung rahmat Allah. Bisa kitu buktos Allah nulungan ka urang samudayana, tapi urang teu dipaparinan buka hate teu hayang rasa ditulungan ku Allah. Tah teu karasa hayang ditulungan ku Allah, teu sambung ditulungan ku Allah ayeuna. Tangke begitu dimasukkeun ka alam kuburna karasa hayang ditulungan ku Allah. Butuh kana doa na urang samudayana. Doa jalmi-jalmi nu keur ngaduakeun ka kaum muslimin wal muslimat. Insyaallah heungan hanyakal tapi sakitu geus alu sebenarnya. Jadi jelema nu teu bale, jelema nu tukang ayeuna ngebohong, jalmi nu tukang pase, jalmi nu tukang nipu, jalmi nu tukang mabok, jalmi nu tukang ngarampok, kadang-kadang di mana geus diasupkeun ka penjara kakak sadar. Lamun di penjara aya ustad teh nya sadar. Di penjara jeung geloding lain nambahan sadar kalau nambahan teu balik. Jadi diasupkeun ka penjarana ditanya maneh kunaon asup ka penjara. Urang mah kamari mau hayam tilu siki, mau hayam we kapanggih maneh mah. Kapan itu dalam rangka belajar gitu. Astagfirullah. Ya diajar kurang mau doma kita rangka panggih. Masih asup ka ke penjara. Oh iya kenapa sih itu biasanya mah rangka panggih. Diajarkeun di penjara teh cara-cara mau doma. Mantap keluar di penjara teh lain mau khayam gede niatna mau doma. Astagfirullahaladzim. Ulah urang itu urang salat lohor henteu diobrolkeun ka rencang urang tara salat. Karek lohor unggul dina leungeun maneh mah teu sahanapeun urang ilmu. Ya kan kumaha urang mesti tara salat kan. Kumaha carana eta tah ieu. Mimiti mah jam 11 lohor jam 12 sare maneh jam 11. So udah mau adorakan sare mah teh salat. Lamun malam Kamis buru-buru jam 7 teh sare eta mah teu tunduk-tunduk ge insyaallah bakal sare. Tangke udang-udang pi urang itu jam 11. Pokokna mah asal ngaji geus hulu sarena teh. Begadang deui. Tah malam Minggu teh isuk-isuk teh tong sare kan deh. Di mana maghrib lep sare mun hese mun diobatna. Supaya malam Minggu teh urang kaliwat ya Allah ya Rabbi. Kitu ibadah jeung setan jeung jurig nya. Daya solusi terbaik, solusi terburuk hayang cek iman urang samudayana. Bahwa pahia mangkari itu pahia mangka itu a'rad di dunyawiyah teh sobatun anu ngagasa belaka kanjeun li hubbika karena resepna jeun lahakana itu a'rad dunyawi. Sing apal ieu tujuan nu bangsa dunia kadang-kadang itu ngagasa. Ari gasab-gasab teh urang make barang batur teu bebeja.
ya, lamun urang rek balik teh mah ieu ka pangajian uih ti pangajian ya celenu na make senal batur teu bebeja teh tapi teu dibawa ka imah diteuneun deui teh teh gasab ngaran ari kitu mah dibawa nepikeun ka diasupkeun kana kantong mah eta mah mencuri lain gasab mantap cik sapare kawal mah urang lamun kacai make senal batur ge ka asab teh gasabnya ngagosok gitu make barang batur bari teu bebeja ari kitu mah bebeja halal teu naon-naon ari mah sangu batur dituang wah eta geus boboh nya duit batur dipake aya udud dipake teh mah lain gasab itu sebab di mana udud dituang ku urang dipake moal bisa dikurangkeun deui dina mulangkeun deui di lain mah eta teh nya nu anyar itu tah ieu maksud agradu dunyawiyah teh ngagasab ka urang laka ka anjeun naon ngagasab teh ka urang samudayana lihubbika karena resep anjeun laha kana itu dunya inu kuduna hate teh resep ka Allah tuluy digasab dipaok we teh tah bari teu bebeja teh ngan kaya dibikeun deui insyaallah meureun tah ku aya resep hate urang kasalian ti Allah Subhanahu wa taala jadi urang teh tong ngerasa atau diculik ku makhluk teh kitu ieu budak leutiknya budak urang aya genepna leungit dua telepon ke polisi atana culik teh memeh polisi jeung assalamualaikum culik alus mah yang dibere assalamualaikum heula aya naon kitu putra salira rumah na ieu saya abdi tos nyulik putra anjeun sabriji dua cek maneh alhamdulillah sia dipaok ku maneh jajan jang budak teh da rumah ai culik bingung nah maneh tiap-tiap nu diculik teh pasti gelisah jeung nanyakeun di mana mun dipenta duit teh langsung rek ngusahakeun ai mah lain kok genep teh lieur untung dicopot ku maneh dua astagfirullah cek culik itu salah sasaran astagfirullahaladzim eta culik nu anyar keneh kitu murid teh mah jelema nu ripuh hayo diculik ku atau indung nantinya sok urus ku maneh we kitu nyulik mah jelema nu beunghar nyulik mah jelema nu kira-kira bisa nebus ku motor sugan jelema sepeda teu boga hayo diculik budak ya Allah ya Rabbi diculik ge aya nu salahna nya gosobatun lakali hubbika karena resep anjeun lahakan itu agradid dunyawiyah wa sukunika jeung tentremna anjeun ilaiha kana itu agradud dunyawiyah regreg jongjong geus boga dunya begitu teu ciga urang keur teu dibere bati gede ku Allah gelisah otakna teh hatena bimbang dibatian ku Allah regreg najan salat teu ngaji teu ge naudzubillah eta cilaka urang keur digasab ku dunia teh. Jadi awak urang nu sakieu ngurus dunyana ternyata dunya ge ngagasab ka urang. Ongkos sawah teh diurus ku urang tapi ieu sawah ngaborogod ka urang. Tah ngaborogodna sawah ka urang teu rasa diborogod sabab ku resepna urang ka sawah. Malah di mana diborogod ku sawah teh alhamdulillah karasa bunga gitu. Jam 1 nepikeun ka jam 2:30 di sawah keneh ka masjid encan teh. Asa betah gitu naudzubillah summa naudzubillah. Eta ciri jelema nu hatena dipoekan ku Allah, ciri jalmi nu diborogod ku dunya nu teu aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Waqti madika jeung lain cicing unggul waqti madika tetegenan anjeun alaiha kana itu agradu dunyawiyah. Tetegenan unggal poe teh lain waktu na unggal poe deui malah unggal waktos ge urang teh loba tetegenan kana dunya. Mun seep dunia buru-buru hayang neangan deui neangan dengan jadi jalan kangge tetegenan urang kana dunia lain jang jalan kangge urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilari sok sing getol dunyana. Mun di paparinan jalan ku Allah. Tadi paparinan jalan teangan nyungkeun ka Allah. Mudah-mudahan sing di paparinan jalan Gusti. Ngan abdi nyungkeun hiji dunia teh nu bisa
nyalamatkeun hati abdi nepi deui ka Allah kitu. Kira-kira boro-boro dirugikeun ku dunya, dipupur ku dunya, tapi jalan itikad urang kana dunya mah naudzubillah balai panggede-gedena ti Allah Subhanahu wa taala. Fa aurada mangka ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun alwarida kana warid. Kulantaran dunya teh sok ngagasab hate urang. Ya, hate urang teh dipake teh. Dipake ku dunya. Tadi pakena ku dunya teh nepikeun karsap hate teh kana dunya. Eta hati teh keur mau ka urang jeung tentremna urang kana dunya reug-reug di mana geus boga biasa 10 letter begitu. Kadang-kadang sarena kita make bantal make beas 10 sarena teh luhureun beas teuing biasa teh tinggal naon moal aya hewan ini asup kana ceulina nu teu karasan penting mah ti berang reug-reug nyakelan duit mah kitu teh. Bedanya peureum nyepengan 2 juta dina pesakna sarete tiba kere teu ingat-ingat. Jeung ayeuna pesakna kosong molompong sareng teh beuring gasahan padahal hampang himping teh sebenarnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Tah kulantaran kitu sok ngasab sok ngeureunkeun hate urang kana dunya malih itikad urang teh digedean kana dunya. Fa aurada mangka ngadatangkeun Allah alaika ka anjeun alwarida kana warid. Matak disumpingkeun ku Allah warid kangge nulungan ka urang samudayana, kangge nyalametkeun Allah ka urang samudayana. Dohir warid teh salat, dohir warid teh ibadah jeung taat Allah Subhanahu wa taala, sapalih warid teh nyatana ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Didangukeun ilmu teras diemutan ku tarang urang diasupkeun kana hate teh warid Allah. Allah ngalungsuran warid teh tujuanana bade nyalametkeun jelema sina ka Allah deui. Liyata sallamaka supaya nyalametkeun Allah kaitu Allah ka anjeun, liyata sallamaka supaya nyalametkeun Allah ka anjeun min yadiman di pananganna jelema ti leungeunna jelema. Atanamba ti leungeunna perkara ieu gosobakan nu ngagasab ieu man ka anjeun. Lamun dibahasakeun dunya. Jadi man marek harti dunya, rek harti jelema, rek harti makhluk sami. Tah rek disalametkeun urang ku Allah teh atanapi Allah ka anjeun samudayana teh. Tina buyan atanapi cangreudan nu ngagasab ka urang samudayana. Inti nama rek diselamatkeun tina dunya, rek diselamatkeun tina kariweuh, bade diselamatkeun tina kabingung, bade diselamatkeun tina makhluk nu yakin eta makhluk teh ngajauhkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wa yuharriru kajeun supaya merdekakeun Allah ka anjeun teh mimil kiyatin tina ngamilikna ya hiji perkara istaroko kanu nawan eta perkara si iman teh ka anjeun. Jadi Allah ngalungsuran warid ilmu wahbiyah teh ka urang teh. Urang teh rek dimerdekakeun ku Allah tina jajahan makhluk, tina jajahan perkara nu urang dipikar sepi Allah ya Rabbi. Matak najan urang tos 76 tahun merdeka kamari 17 Agustus. Tabungan merdeka lagi tahun 45 ayeuna teh tos hampir 70 genep tahun. Ai ku Belanda mah kabur, tapi urang kadang-kadang dijajah ku nafsu urang samudaya. Dijajah ku makhluk urang teh. Geus merdeka dohirna mah tapi hatena ya Allah ya Rabbi. Ngagugu keneh kana nafsuna. Nu matak teh salat ge teh keur kajajah jasadna ku kahayang nafsuna naudzubillah subhanallah. Jadi dohirna mah geus disalametkeun tina penjajahan kitu teh. Tapi batinna urang teh kajajah teras-terasan. Naudzubillah. Tah Allah rek nyalametkeun. Rek dimerdekakeun urang ku Allah. Teu aya hiji nagara nu teu hayang merdekanya. Cak Palestina ge hayang we merdeka pananda hoyong tah hak kabehanana. Komo urang atuh ye tina sawah sing merdeka. Ye sawah dangukeun sia kumaneh. Najan anjeun dititipan ku Allah ka kami ngalongok ka maneh teh ulah make jeung Ambon teuing maneh teh.
Kami mah datang teh mah agrod basariyah nembongkeun sifat kamanusiaan tapi kade ieu hate kami mah rek bejakeun ka mani moal dibikeun ka mani kami mah yakin ka Allah sawah teh alhamdulillah Gusti abdi dihadirkeun jeung jalmi ngurus abdi teh nepi ka bunga sawah nabi ngadaruakeun. Jadi perkara-perkara nu aya di sawah teh rek bancetna rek bangkongna ngadaruakeun baruna katijak ku jalmi nu dimarifatkeun ku Allah Subhanahu wa taala.